Gusti ting ya lauk bareak kieu aing ku bayawak ieu mah aing kudu kumaha tuh ieu aing ngakalanana kalah beak we ku bayawak koplok teh. Dulu bos areta anak kunaon teh umang kamu eta? Oh, kunaon nya? Bisa sampeurkeun dah. Ya apa tuh? Aing ieu kudu kumaha tuh ieu aing mah. Bos, hah? Nah kunaon ke rumah kamu kieu, Bos? Iya yo aing lauk beak ku bayawak. Ku bayawak, Bos. Nya heueuh atuh ai dipelak mah bayawakna. Bareak atuh laukna gen. Cih, sia makanan kala melak bayawak. Maksud aing teh kieu lauk aing beak ku bayawak, bayawakna ka dieu koplok, lain urang melak bayawak. Oh, ai kitu mah kaharti. Ya, Bos, urang aya solusina, ami bayawak teh ka dieu. Arek moal. Kebenaran pisan atuh Panglima. Naon atuh solusina Panglima? Amin bayawak teh ka dieu yeuh. Pusing aing mah. Naon ke solusina siapa radu? Cicing lah. Ya, Bos, solusina kieu ami ngarenah mah. Tah di sisi-sisina dipelakan salam jeung sereh. Lah, nu bener Panglima. Atuh urang mah arek dipelakan sakurilingna ka dieu salam jeung sereh Panglima. Yo, maneh boga salamna teu? Nya aya tuh Bos di urang mah komplit. Salam serehna gen. Nu penting mah balongna diberakeun heula. Cengek, bawang borom, kurupuk, nasi lewatna jeung cai handeutna komplit pokona mah, Bos. Dibedahkeun balongna, salam sereh liweteun. Goblok. Sia mah anjing tetangga bedakeun mari mah arek ngaliwet kehe eta mah. Kapan heula eta Bos solusina? Daripada dihakanan ku bayawak mending kena ku urang. Heuh, sia mah anjing ngaledek ka aing. Aduh, anjir capek kacida euy. Nanyak di aing mah Dulu tah, si bos areta. Nah kunaon eta didorong wae sapedana nya. Tanya Panglima. Bos, nah sepedana kunaon didorong? beak bensin urang teh Panglima. Jadi we didorong. Nah sugan liur si bos areta, sepeda mogok cenah bensinan. Heueuh, ti irahnya euy sapeda-sapeda beak bensin nya. Heueuh. Bos, nah ti iraha bos. Tah, di belah Lebak aing teh lah didorong we nepi ka dieu. Beak bensin anak muda. Ih, bos, maksudnya teh lain ti iraha ngadorongna. Eta bos ti iraha gelona. Cih, nah sia menyebut gelo ka aing. Sia meureun nu gelo mah eta sisirian duaan kitu ket. Itu dulu anak muda, kakak beki angot, kakak leuwih burung. Cih, pas nu aredan ih, sia nu barurung meureun. Ih, aing mah mit amit. Ih, Didinya bos nu edan mah, ai sapeda mah yo digoes lain diisian bensinnya. sia nu burung mah. Maksud aing teh kieu ya. Aing mah capek ngadorong teh ditu. Maksud aing teh haus aing hayang nginum can nginum. Sia mah. Sugan aing nu beak bensin teh sapedana ipek teh jalan mana teh si bos areta. Maneh meureun teh nu edan mah Panglima. Maneh meureun? Maneh. Guru, ini perjalanan kah masih panjang? Ya, masih panjang muridku. Cih, si bos areta yang kenal itu. Bisa sampeurkeun? Oh iya. Ngasep, kenaon dia? Anjir lauk namanya aralus kieu, sangat in the best internasional Mang Asep. Ya iya tuh Panglima, da ieu mah diurus atuh tempo, aralus kieu bareurem, barodas. Maneh mah teu bogaeun. Heeh bos, urang teu boga coba eta nu aralus kitu. Bos, urang mah nanya, eta nu ngabodasan lauk jeung ngabeureman saha bos? Tih, barang tanya teh sia mah jiga nu teh hideng. Ya, ieu mah lauk koy Panglima. Bodas totol beureum mah itu mah geus teu dituna Panglima. Piraku ku aing dikuas di kieu tah, ditoto-toto. Ninggal nu lieur sia mah Panglima. Ih, betenang we atuh bos, kan urang mah budak jadi teh nyaho nanaon. Wah, sia nu kitu-kitu ditanyakeun ke si bos kitu hidang. Heuh atuh da itu apa? Budak si budak kehed sama jiga nu teu disakolakeun ku bapa maneh kehed teh. Ya, lauk mah geus teu dituna ge kitu sia mah yang apa mah. Heuh maaf atuh bos, maaf. Urang mah disakolakeun. Bos, hiji deui aek nanyakeun. Nah, ai lauk eta dina jero cai teu ngapeun? Sia pertananya anak-anak mun kawas jelema edan sama nyamoa atuh Panglima. Piraku malodar mah itu kan teu malodar ya. Panglima bernapas lauk itu dengan insang. Oh, paingan bos teu paraeh. Bernapasna dengan insang sangat in the best. Ya atuh geus kah. Sia mah pertanyaan aja jiga mabok kucubung sia mah. Ih, bos, bentuk urang mah teu mabok kucubung, urang mah mabok janda. Untung ngaledek Mang Asep kan. Dieu tuh. Ngambek sia dileungeug sia mana kan. Lah atuh keun bae we heureuy atuh seutik-seutik mah. Sia. Sia lutik-lutik goblok, masih mabok-mabok janda segala. Si aik naon suka dieu? Aik ngaheurean aing apa kumaha goblok? Ya, cuk aing ngambek Mang Asep kan. Sia yang naon goblok jeung aing. Guguk. Sia ngogo budak-budak keteng guguk ka aing guguk. Anjir. Si bos areta jeung si anak muda keur naregong. Coba eta dahareuna nu loba kitu, aing sampurkeun ah. Ya, aing si Panglima ka dieu sumpeukeun dahareun moal balik anjing. Moal balik anjing. Anjir, si bos areta jeung si anak muda euy keur naregong.
Anjir, datang orang mah langsung disebutkan dahareuna aing kerjain sia. Atuh nongkrong teh euy, yo aya dahareun kopi atuh naon ke, nu juga atuh boga duit kitu, yo digararing kieu. Pugu ge Panglima aing negong duaan kitu nya. Aduh. Boga duit urang teh. Aya ngopi buku ieu ngan lah aing gararing Panglima euy. Miskin pisan atuh hari hidup teh. Aya cai herang tuh di dia teh. Ya urang keur tuananya darusuh. Ayo bos areta anak muda. Oh, Panglima. Padahal belanggap anjing dahareun mah pada aya aing mah lah. Nah, udud aya. Ayo. Sok lah ya dahar ya. Ya. Bangsa tuh di ditu teh. Geus beunang butuh bantuan keneh cenah buru tuh ka ditu. Lah, nu bener teh. Oh, bener urang mah tuh. Oh, itu bola. Beunang we ke bobodo hakan tarasakeun mus areta anak muda. Mun sapelit aing. Si kunyuk nipu ka aing. Capek euy. Kunyuk teh. Lah budak. Anjing ieu ka mana? Yang kemana ieu dahareun ieu? Anjing ieu mah geus ku si Panglima ditipu aing mah. Aing Panglima kunyuk. Ya, minta uang kakak yang jajan. Kakak mah minta jajan wae, pan tadi pagi udah. Siang udah dikasih. Nah, tuh minta wae kakak. Bere atuh bos karunya eta budak bere nya Panglima. Dah jajan wae atuh. Ayah, ulah sok berawit. Ayah usaha jeung anak lain. Budak kat ngomong gitu bos. Bere bos karunya. Usaha teh panjang budak kok bos teh. Heueuh nama. Pan urang duitna yeuh. Aing mah. Yeuh, Kak. Duitna yeuh. Ayah, ulah sok ngawadul bisa dipecat tina kakak. Anjir. Ek dipecat tina kakak cenah. Alas ya bos keun sia kumaha. Bere bos eta budak karunya teh. Da aing mah duit atuh anak muda. Maknya nya aing mah teu percaya bere. Aing mah duit aing mah Nuru bere eta budak eta. Beatu ayah hari eueuh mah. Heeh, Kakak. Da aya teh teu boga duit, Kakak. Teu baya tuh ya ari teu boga duit mah. Yo ya, kakak ayeuna mah bisa sulap. Duit 50.000 jadi 10.000. Kakak masuk juga nu bisa wae. Sok atuh buktikeun, Kakak. Bos, urang rek nemponya heuh. Heeh tuh, narempo cenah sok buktikeun ku Kakak. Sok, kakak dibuktikan. Mana 50.000? Ya, Kakak ya. Yo. Bim, salah Bim. Yo ya. Yo ya. Anjir, Anjir. bener tuh buat jadi duit 10.000, euy. Berubah euy. Bener anak urang teh sia-sia bisa sulap, euy. Hebatnya. Anjir, aing mah Kakak geuning bisaan, euy. Kakak gitulah. Bye ayah. Oh iya, Kakak. Anjir, bisaannya euy. Bisaannya anak urangnya. Aing mah euy. 10 jadi 50 nya. Heeh. Ya anak muda, tapi nu 50 na mana ieu nu urang? Ulah. Meureun ku anak bos. Aduh, aing dikerjain ku anak sorangan. Bener dikerjain ya. Aing kalah 50.000 na aing mah. Si ayah menang dikerjain. 50.000 dapat jajan heula.